Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 78-nya pamiarsa. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana jang aris jeung sakabeh jalma anu keur araya di dinya meh bareng pating lalieuk kana sumber datangna sora kaasup Bah Damar anu harita gura-giru nutup deui ajianana kabeh mata nelak-nelak siga nu hayang sidik kaopat jirim anu harita ujug-ujug geus araya disisieun eta palataran. Tetela geuning eta opat jirim jalma teh taya lianti dua urang nini-nini jeung dua urang aki-aki anu geus karundang iteuk anu dina poe samamehna kungsi pasangrok jeung Mang Jalal katut Mang Lombri nalika rek nuju ka imahna Pak Irwan teh. Guru siga anu teu percaya kana tetempoanana sorangan. Bah Damar gigisik oge nepi ka sabaraha kali. Saurang aki-aki anu disebut guru ku Bah Damar timbang malik neuteub sarta unggul. Laras ieu teh guru derog-dog kabru. Sanggeus yakin kana teteh joanana gura-giru bae Bah Damar ngadeg-deg sarta langsung ngabrug ngarontok ka saurang aki-aki anu nangtung panghareupna. Segeruk we Bah Damar ceurik mun nyegruk nepi ka ngaguk-guk siga anu kanyerian pisan. Sedengkeun dua nini-nini jeung aki-aki anu saurang deui oge meh bareng nyalampeurkeun milu ngarangkul sarta nu saterusna mah kabawakeun ngaguk-guk murebutkeun cimata. Ari jang aris Bah Samiri jeung 10 urang santri tibang kurang kerumbe sarta pating parolohok mangsa nempo jalma mangsa nempo 5 jalma anu geus pohara karolotna anu harita keur careurik bari paungku-ungku. Geus Purwita geus katarima pisan bakti anjeun ka kuring anu sakitu bela nak geuning ilaing teh kanu jadi guru. Ceuk aki-aki anu keur dirangkul ku Bah Damar sanggeus rada rarep tina ceurigna anu tetela geuning eta aki-aki teh guruna Bah Damar. Di landongan kusaha pun guru dugi ka tiasa bebas kieu teh ceuk Bah Damar. Tumanya anu tetela ari ngaran aslina mah Bah Damar teu Purwita kituna teh bari jeung inghak-inghakan keneh sarta siga nu berat pikeun ngalesotkeun rangkulan ti nu jadi guruna. Kula bisa jadi kieu teh tuh alatan dibuka supata ku jajaka anu itu tuh jajaka anu itu anu geus ngabebaskeun kuring jeung anak pamajikan tina ieu supata. Ceuk eta aki-aki kalian sorana anu masih keneh semuda-ruda. Guruna Bah Damar nuju ka Jang Haris anu harita masih keneh ngajengjen di tempat nangtungna. Ku Jang Haris Bah Damar langsung luwalowe deui mangsa nutup jajaka anu dituduhkeun ku guruna teh. Teu kungsi nembalan heula gura-giru bae guruna Bah Damar miheulaan ngalengkahkeun sukuna
muru nyamperkeun ka Jang Aris dituturkeun ku nu sejena. Duh nuhun pisan Kasep, nuhun. Cek guruna Bah Damar langsung merebutkeun di Cimata sanggeusna pareup-hareup jeung Jang Aris teh sumuhun sami-sami Aki, sami-sami. Tembal Jang Aris dibarengan ku bahasa awak anu puara pisan rengkuhna. Gabrung sagrung. Geus kitu mah gancang bae guruna Bah Damar ngarangkul Jang Aris sarta saterusna ngakbuk-buk dibarengan ku merebutna Cimata anu leuwih rosa batan samemehna. Salepasna rangkulan guruna Bah Damar diganti ku nu sejena anu tetelah anak jeung pamajikanana sarua pating garukbukna kabeh oge mangsa nunuhunan ka Jang Aris teh. Hatur nuhun pisan parantos keresan nulungan pun guru Kasep Sujang. Hapunten pisan deui abah teh parantos culangung ngajak ijen jajaten ka si Sujang. Sanesna naon ari abah mah mung hoyong ngajajal sareng nalungtik kamangpuan salira mamanawianan kagungan ilmu anu sakirana tiasa ngabebaskeun pun guru sareng kulawargina tina Supata. Rumaos abah nu bodoh teu tiasa ningal salira sapertos pun guru. Cek Bah Damar anu kabagian ngarangkul Jang Aris pangpandeurina kituna teh kalayan teu eureun merebutkeun Cimata. Sumuhun abah da abdi oge terang abah mah sanes jalmi jahat. Cek Jang Aris bari ngusapan tonggong Bah Damar anu keur ngarangkul dirina henteu nepi ka ngakbuk-buk ari Jang Aris nama ngan aya we ari nu pating garenang jeung pating karaclak tina sapasang panonna mah. Ari Bah Samiri Jang Atman jeung anu sejena kita tadi oge timbang kurang kerung ngadon narampokeun da bubuhan teu apaleun kana jujutan perkara nu sabenerna. Iraha Jang Aris ngabebaskeun Supata guruna Bah Damar teu apaleun. Dupi salira teh murid saha Sujang geuning anu keneh pisan oge parantos nyangking ilmu anu pohara luhungna. Tanya guruna Bah Damar sanggeus muridna ngalesotkeun rangkulan ti Jang Aris. Abdi oge masih keneh muridna Ki Adun Ki. Paingan bagja temen bagja Kasep mugia sing janten jalmi anu seueur mangpaatna kangge pangeusih ieu dunya. Amin amin hatur nuhun pisan we Aki, hatur nuhun. Ai muhun Sujang ieu teh Aki teh gaduh pamundut anu panungtungan. Aki parantos janji ka diri sateu acana maot teh hoyong nyium heula sampean jalmi anu bisa ngabebaskeun Aki sakulawargi tina ieu Supata. Ih teu kenging kitu Aki, teu kenging. Teu wararantun teuing abdi maki alim culangung kasepuh anu saluhureun Ki. Jang Aris mah siga nu ruas pisan mangsa guruna Bah Damar ngomong kitu teh. Ih ieu mah parantos janten janji Aki Kasep nadawi dina be supados salira kersa neduhna sareng sarupi deui Aki mah hoyong dikurebkeun di dieu di tempat ngadegna salira Ujang Kasep. Penembalan Jang Aris malah ulang-ulang siga nu bingung. Sing horeng pamiarsa guruna Bah Damar eta bebasna teh nalika Jang Aris keur lumampah teh keur ngalang-lang buana anu papanggih jeung Ki Adun teh geus anu satuluyna dibere ilmu sacidemetu saucap nyata teh ku Ki Adun. Tah di antara murid Ki Adun teh nya guruna Bah Damar pisan eta ge akur. Jadi Jang Aris lain ngabebaskeun Supata anak Ki Adun wungkul
tapi murid Bah Adun anu kena supata ku Bah Adun oge sarua dibebaskeun ku Jang Aris. Ngarasa kahutangan jasa anu sakitu gedena berak kalayan teu kungsi ngadaguan Jang Aris nembalan heula. Gancang bae guruna Bah Damar deku. Jang Aris mah malah katembong rampang rempeng siga nu samarpola sabab estuning bingung ku pipetaeun. Mugi salira teu kaabotan kaseh egoning nampi sadaya kakiatan kak sakten ti aki. Guruna Bah Damar tangga heula nya ulang-ulang di bae Jang Aris mah datayuh nama teu ngarti kana maksud caritaan anu kadal tina letah eta aki-aki. Celengok geus kitu mah guruna Bah Damar nyium suku Jang Aris. Hosh kolepa sanggeusna nyium suku Jang Aris harita keneh guruna Bah Damar ngalepaskeun nyawa nepi ka pating ngarenjak Jang Aris jeung Bah Samiri katut 10 urang santri oge. Acan mah leungit karuas anu samemena Jang Aris saparakanca kiwari geus pating ngarenjak deui bae mangsa nempo Bah Damar jeung anu sejena meh bareng pisan pating rumpuyuh sanggeusna pating carakleuk ngalepaskeun nyawana sewang-sewangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawit ti Gusti wih deui ka Gusti tina taneuh aranjeun dijieun kana taneuh aranjeun dibalikeun jeung tina taneuh aranjeun kabeh engke bakal dikaluarkeun. Gereneng Jang Aris bari Cipanon merebei mangsa retret Kalimalayon anu pating koletak di hareupeunana. Nempok kitu gancang bae Bah Samiri jeung 10 urang santri pating kojengkang ngadeukeutan Jang Aris. Tapi karek mah meunang sabaraha lengkah Bah Samiri jeung sejena gancang pating ngarangkog deui. Mangsa nempo cahaya hejo anu kakalayangan muteran awang-awang. Seot bus. Eta cahaya hejo anu muter di awang-awang teh nyirorot pohara pisan tarikna sarta nu saterusna mah siga nu asup mulubus kana badan Jang Aris nepi ka ngagebur hejo pikeun sakadapan mah sakujur badan Jang Aris oge. Tapi teu lila kituna teh antukna mah kayaan badan Jang Aris siga sasari deui cag tunda kayaan Jang Aris saparakanca anu harita masih keneh araya di palataran piluweungan. Ayeuna urang samper deui kayaan di hiji imah nyatana di imahna Pak Akas anu kiwari keur diareusian ku sabaraha dukun anu ngahaja dititah pikeun caricing heula di dinya. Dina waktu harita mangsa kalobana warga geus tali brasare ari di eta imah mah 5 jalma anu 2 urang diantara mah tayalian Mbah Opai jeung Pak Adang anu masih kene pating jalemprak di patengahan. Ngepulna haseup tina 4 parukuyan nyambuangkeun sesengit menyan kasaban-saban rohangan. Salianti Mbah Opai tilu dukun anu harita keur aya dina eta riungan geus alanyar deui bae. Teuing kamarana dukun-dukun anu samehna mah teuing geus diparecat sugan toh teuing kumaha. Anu jelas tilu urang dukun anu eta mah alanyar kabeh oge. Pak Adang anu harita keur milu ngajemprak dina eta riungan tibang rutret ka 4 dukun anu keur mareuremkeun panonna. Dibarengan ku bibirna anu nepi ka was-wes-wos enggoning mapatkeun jampe pamakeana sewang-sewangan. Sima aing sima mau aing kasima kumau maung lumpat aing lari maung tijali ke aing zeuri kaluhur kasang batara kahadap kasang batari
kaluhur kanu ngagegeh tangkal kai monyet kahadap kanu ngagegeh hulu cai keuyeub aong aong purinyai jelek 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 tulila antarana sanggeusna aya opat cahaya beureum anu pating burinyai meh patututur pisan di tengah-tengah eta riungan ujug-ujug pating jaraga opat jirim anu pikasieun aya anu sarua tina rupa jeung tina dedeganna oge aya anu pendek busekal aya anu pangawakanana keker nu jangkung jeung anu rengkung tapi ari wujudna mah kabeh oge estuning pikasieun narajang di paadang mah nepi ka teu syirikna ngadeg-deg pupurungkutan kaula rek mere tugas kai lain bodaran mangkluk anu mibanda buk ieu da bodaran ceuk bah opai kitu na teh bari ngalungkeun gulungan boeh sagede curug anu ditalian ku sabaraha lembar buuk dialungkeun ka jirim anu pendek busekal anu harita keur mencrong ka bah opai baturan kumaneh euy baturan dukun anu hiji deui nunjuk jirim anu rengkung anu diondangna tah pancen maneh mah modaran jalma anu mibanda ieu da anu mibanda ieu kuku modaran jalmana dukun anu sejen ngalungkeun buntelan boeh ka jirim pikasieun anu diondangna baturan kuy laing baturan dukun anu sejena mere parentah dua jirim anu pikasieun arunggeuk meh bareng pisan sarta gancang bae ngarambean boeh anu cikene dialungkeun ku bah opai jeung ku dukun anu saurangna deui sanggeus aya kana sabaraha kedapanana meh barang deui duanana arunggut-unggutan ciciren eta dua makhluk geus apal kanu cikene diarambeanana teuing bau totombe atawa teuing bau kekeongeun ambean anu cikene diarapalkeun ku eta dua jurig teh song geus kitu mah jirim anu busekal jeung anu rengkung ngasongkeun eta butelan ka jirim anu diparentahkeun pikeun jadi baturna atuh geus kitu mah purinyai pedesat sanggeus sarobah deui wujud jadi cahaya beureum langsung bae eta opat jirim anu pikasieun teh pating belesat nembus ta langit jeung suhunan eta imah sarta saterusna mah pating surubuk ka awang-awang sanggeus rada jauh ti imah anu cikeneh ditinggalkeunana opat cahaya beureum misah jadi dua anu dua cahaya pating surubuk ka baeh kidul ari anu dua deui mah pating belesat nuju kabeh wetan dua cahaya beureum anu muru kabeh kidul pating surubuk pasul-susul sarta sanggeusna lumayan lila mah antukna duana muter ka kalayangan persis pisan mangsa geus aya di luhureun hiji wangunan imah anu kawilang badag sarta agreng seot seot jelek 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 sanggeusna ka kalayangan heula sakedeung mah dua cahaya beureum sanggeus ka kalayangan heula sakedeung dua cahaya beureum meh bareng pating sirorot kaburuan anu lumayan lega sarta saterusna mah larobah deui wujud jadi dua jirim anu pikasieun tetela anu ngadatangan eta imah dua jirim anu menang parentah tibah opai nyatana anu jirim anu pendek sarta busekal anu dibahanan buuk anu dibontol ku boe anu dibarengan ku jirim pikasieun anu wujudna jangkung tapi pohara pisan rengkungna di imah ieu kambeuna mah euy cek jirim anu pendek busekal ngararet kanu maturan dirina heuh hayu urang bodaran temal jirim anu rengkung begang tapi ari soalna mah berat bari mengpreng sanggeus unggah heula jirim anu pendek busekal miheulaan ngojengkang dituturkeun kudu jadi baladna
rek naraun sia goblok gebeg si Busakal jeung si Rangkung anu cikene pating kojengkang rek muru ka tepas ieu mah nepi ka pohara pisan ngagebegna mangsa ngadengi eta sora anu asalna ti tukangeun dirina teh sarta meh bareng pisan duana maralikeun badana pikeun anu kadua kalina eta dua jirim pating rarenjag deui mangsa dihareupeunana geus pating jaragah 5 jirim anu dangdananana ala prajurit kalayan katembongna pohara pisan garagana tetela anu hiji diantara nama eta jirim prajurit teh taya lian ti si Odo saha marane naon maksudna pangna pipilueun kana urusan aing leuh cek si Busakal tutunjuk kanu limaan barat-barat si Odo malah malik nanya jawab heula sia keropok mawa maksud naon ilaing duaan berjor-jor ka dieu si Odo malik tutunjuk alah tong pipilueun aing marek modaran mangkluk anu jadi panggesi ieu imah deuleuh lamun kitu tujuan ilaing mangka urusanana jeung aing deuleuh sabab aing limaan geus diparentahkeun pikeun ngajaga manusia anu jadi pangeusi ieu imah deuleuh goblok sia jirim pendek Busakal siga anu pohara pisan ambakeunana tewak podaran we lamun ngaralawan mah tewak langsung baik si Odo mah marentah ka opat baladna celung tekung siding kengke deui harita kene opat jirim prajurit pating garajelang ningkar 2 jirim anu rupa jeung dadagna pikasieun geus kagok asong sigana mah 2 jirim titahan Mbah Opai langsung baik masang sikap sayaga sarta panona anu semuhurung rutret ka opat prajurit anu harita geus ningker ka dirina kapaksa kudu dibereskeun ieu moy ya gojeleng sau 2 prajurit meh bareng pating garajelang pating corowo narajang si Busakal prajurit anu duaan deui oge meh patutur-tutur pisan pating garajelang ngarempug jirim anu begang selaksu ceruger peludak lumangsung anu tarung di eta buruan kasida pisan ragotna nepi ka pating beledag pating jelegel estuning pohara pika keungeunana si Odo mah timbang ngajantang henteu kungsi pipilueun campuh makalangan teu lila antarana panto imah aya nu muka ti jero disusul ku 2 lalaki anu pating kurnyung ka tepas imah geus araya umuran duanana oge aya naon ieu teh Mang Irman naon ieu tanya lalaki nu saurang tayona mah teu bisa nempok kana lumangsung galungan di buruan eta aya genep jin anu nuju galungan ieu teh paobar tembal anu disebut Mang Irman kanu cikene tumanya anu tetela geuning paobar salah seorang pamilon anu daftar dina pemilihan bupati teh sigana mah lawan saingna Pak Akas nepi ka ngagebeg paobar mangsa ngadengi jawaban ti Mang Irman anu samodel kitu teh puntennya paobar punten ditiup ku abdi wah sanggeusna nyarita kitu teh gancang bae Mang Irman niup beungeut paobar ari geus ditiup ari breh teh astagfirullahalazim paobar nepi ka pohara ngarenjagna sanggeus beungeutna ditiup ku Mang Irman teh sabab ayeuna mah katempo jelas yen di eta buruan teh aya 4 prajurit anu keur ngarapung 2 jirim pikasieun bangsa jin ti mana ieu teh Mang Irman aduh kapak abdi oge teh terang sabot keur kitu si Odo ngurunyung nyamperkeun ka paobar jeung Mang Irman
langsung undur-unduran si ganusieun Pak Obar. Tenang, kaula mah teu boga maksud jahat. Cek si Odo sanggeusna aya di hareupeun Pak Obar. Aya naon anu sabenerna ieu teh? Tanya Mang Irman kalian tenang. Tayong nama geus rada bisa adu hareupan jeung bangsa jin. Kaula jeung opat balad diparentahkeun pikeun ngajagaan eta manusia tina kajahatan jalma-jalma anu ngaran si Akas. Tembal si Odo kitu na tadi barengan ku tutunjuk ka Pak Obar. Jadi dua jin anu keur dirempug teh dititah ku Pak Akas eta dua jin teh. Heueuh. Ngan anu nitah nama dukun anu biluk ka si Akas, da si Akas nama ngan ukur bisa diuk ke jeung tititah wungkul. Ari anu nitah maneh saha? Pangna daek ngajagaan Pak Obar. Cek Mang Irman. Anu nitah kaula mah Raden Aris. Jalma anu saurang deui oge anu nyalonkeun jadi bupati. Sarua dijaga ku bangsa kaula kalayan diparentah sami ku Raden Aris. Kek saha ari Raden Aris teh? Cek Mang Irman nutup pinuh ku rasa kapanasaranan. Ari Raden Aris teh jajaka sakti urang Jatilindu. Urang beludak cilugit walah. Tekung si Cacap Mang Irman nyaritana sabab kaburu direwaskeun ku sora anu ngajeleger jeung ngabeledak disusul ku sora anu ngakoak kalayan para pisantarina anu jirimna begang rengkung sigana mah anu cikene ngagoak teh da tetela geus eueuh jirimna anu tayeuh nama geus musnah alatan kabeunangan ku panarajangna dua balad si Odo. Ampun nempo baladna musnah mah si pendek busekel oge langsung bae ampun-ampunan. Gancang barengkos jorowokna si Odo mere parentah ka opat baladna. Kalayan teu kungsi malire deui ka Pak Obar jeung ka Mang Irman. Gura-giru bae. Si Odo mah ngadeuketan balad-baladna anu harita keur ngaparengkos musuh. Make hiji tali anu mangrupa cahaya beureum. So, tuduhkeun tempat ngajedog dukun anu marentahkeun Andika deuleu. Tuduhkeun. Cek si Odo sosorongot ka jirimbu sekel anu geus dibarengkos. Siap. Asal mereka kesempatan hidup we kaulah. Ganjang ulah banyarita ganjang. Tekung si nembalan si Odo mah malah rutret ka opat baladna anu direretna gancang arungkeun. Gap burinya pelesat. Sanggeus dua prajurit nyarakelan jirim anu geus dibarengkos. Harita keneh si Odo jeung anu sejena rarobah wujud jadi cahaya beureum. Sarta saterusna mah pating pelesat ninggalkeun Mang Irman jeung Pak Obar anu arolohok polohok nembang kadu polohok mata simeuteun. Sababaraha cahaya beureum anu tayalian si Odo jeung anu sejena. Harita pating suruwuk di awang-awang sarta beuki lila beuki ngajauhan imahna Pak Obar. Tapi tina kayaan keur kitu na atuh eueuh waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.